Halo guys, pantengin terus di channel ini. Kang Abi sudah bersama. Orang Kamang Wawan, deui. Keur naon eta Akang? Aduh, maningareunah gitu. Iya Kang Iwan, cenah ek tata rucingan ya. Sok dar. Jadi cenah Pawawan boga tata rucingan ieu teh. Tuh. Kang Iwan boga tata rucingan cenah. Cing kira-kira ku Pawawan mada sok bisa wae geuning. Cing sok dicaritakeun. Naon kumaha tata rucingan. Tata rucinganana ya. Lamun ieu tarucing ka Teguh ku Kang Wawan rek disebutkeun maha guru wah. Maha guru. Lamun teu Teguh kumaha? Lamun teu ka Teguh wayahna jadi tukang sasapu di Kamu Teguh. Cahaya. Sok kumaha Teguh. Caritana kieu ya. Di hiji kampung. Nah, di kampung eta teh ceuk bahasana teh memeh asup ka kampung teh di halangan welahnya. Jadi di dinya teh karena kebersihanana halus. Disiplin. Nah, singkat cerita, aya tukang salak ngaliwat. Teu kapegat ku si satpam. Pas kapegat geus asup digerowan ku satpam. Hei sini, cenah cek satpam. Apal teu cenah di kampung ieu ulah meunang aya nu jualan. Cek tukang salak. Aduh Pak hapunten abi teu sok cenah lamun ayeuna memaksakeun dagang di dieu berarti rek dilaporkeun ka polisi. Sieuneun dah. Dilaporkeun ka polisi anak pamajikan dahar ti mana. Teu dilaporkeun cenah ka polisi. Ieu teu dilaporkeun ka polisi anger bakal didenda cenah. Nah, akhirna teh milih didenda. Da ceuk si penjaga teh mending dilaporkeun mending didenda. Nya akhirna milih didenda si tukang salak teh. Nah, naon cenah Pak abi dendana? Kieu we dendana mah. Ngasupkeun salak kana bujur tilu siki. Caritana mah sepakat lelahnya. Asupkeun hiji cerit. Tah, da yo ai salak atuh asupkeun kana bujurnya. Nah, ngacerit. Nu kadua koceak. Tah. Anu katilu jug ngabeureukeun teu seuri. Tah naon eta tukang salak ngasupkeun salak kana bujur nu katilu beut jadi seuri. Naon tah? Jawab. Meureun ngandung duit we jero. Salah. Lain. Nyaho. Cing. Tong dijawab. Jawab. Oh. Bisa tuh ya ngajawab. Bisa teu ngajawab. Rek nanyakeun ka pamajikan. Nanyakeun dan nanya lagi ka Kang Wawan. Oh, pokoknya mah kudu dijawab. Rek bener rek salah ge kudu dijawab. Undang-undang jeung pasal apal cik ari nebakna kieu teu apa. Kumaha? Eta teh menurut aturan pasal mah eta teh merepotkan orang lain.
Lari weh kena bingung kan. Oh, jawab. Nah, kayak ngariweukeun eta. Eta teh perbuatan yang tidak menyenangkan bagi pihak orang lain. Itu seolah-olah itu pemaksaan. Kan jelema Tapi ku ngabeuleukeuteuh eta nu katilu mah. Ngasupkeun salak nu katilu ujug-ujug ngabeureukeuteuh seuri. nah eta seri-seri ka sieun, nah sering ngeunah. Nah, make sieun. Sieuna ku sieun ku naon? Si satpam teh tadi. Da geus pakat. Toh, taluk teu. Taluk teu kudu ngaku heula ieu mah. Ngaku heula. Lamun bisa-bisa mun taluk-taluk. Oh, sok taluk kangker dikalajarakeun nyon Nah, iya. Naon sababna tukang salak ngasupkeun anu katilu ujug ngabeureukeuteuh ditukangeun teu katingali aya tukang kado ngaliwat. Nah pikiran tukang salak aing salak tilu siki meni kieu komo si itu kado kana bujur. Tak gitu. Taluk berarti isuk mah sasapu. Naik engser. Subrek naik engser.